Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring duh air mangonten ku sabapa lemen listrik yo lah. Bener. Ayo nama orang kongres lah ngawangkong teu beres-beres we urang mah. Tong lilati nyari konten mah duh soalna hese diasukeunana euy. Lewati setengah jam. Minimal 15 menit we. Urang mah urang bobodoran. Bobodoran lah bari ngopi. Cicing tingali di kebon. Batangkal. Aya imah di hanapeunana tuh tingali ngeunaheun katingalina oge. Cuacana aduh geunaheun adem. Ditambah lagi di kebon hanapeun imah. Di imah titik ketemak ku angin aduh ngahiliwir karena badan terasa sugar dan begal. Mantap. Atuh orang nama mantap mantul. Ayeuna nama urang dongeng kongres lah ayeuna. Urang mah urang ngabrahna bahas naon-naon ya penting urang mah konten ieu mah. Konten. Ke urang kirimkeun ayeuna mah ngan ulah panjang teuing da kusabab panjang teuing mah hese ngasupkeunana berat liwat 5 menit oge. Ripu ari ieu mah. Di video original mah. Kumaha ieu awewe teh? Geus aya kabar. Sia mah kana kawewe we geus puguh ceuk ti kamari oge antara 3 bulan 2 bulan sabulan. Kira ku aing taikeun kana 4 bulan supaya namahan deui. Sia mah ngari kamari ngomongkeun 3 bulan 4 bulan nu mana nu recrek. Kewe di mana geus datang ayeuna mah urang konten heula konsisten sugan ngahasikeun. Urang konsisten konten. Sugan ngahasilkeun selama 4 bulan atuh monet FYP biro urang ye viral beungeut maneh ka ciri tah konengna supaya ieu maneh cing loba ngaluskeun ka batur ayeuna mah sugan mah teh viral ka ditu ka dieu jadi ngaran maneh teh kasohor. Bener jadi kata samemeh kenalan ge awewe teh geus nyahoan banget urang. Gitu. Jadi teh kudu kenalan lamun geus nyahoan banget maneh mah si anu teh anu ngaranna budak cengeng da aya dina YouTube. Jadi itu teh henteu ieu. Lamun geus nyahoan kitu mah moal kaku dina ngobrol oge. Da jelema tukang heureun tukang ngaduakeun alus cenah kitu. Mata kurang viralkeun atuh kumaneh. Dari viral masyarakat video di viral-viralkeun mah hese teh. Ayeuna tergantung ieu viral oge, FYP oge, da kusabab naon? Lamun ayeuna misalkeun konten misalkeun ieu lain di alus-alus kadang kala kitu. Monoton mah anger nu nonton. Misal pergunungan misalkeun naon-naon oge, tapi dibarengan jeung humoris jeung ngaduakeun mah insyaallah coba sok insyaallah bakal aya nu nonton. Nu tadina nu nonton maneh misalkeun videona video alus jeung pemandangan maneh alus. Tapi monoton videona kata serius. Insya aya nu nonton paling 20 atau 30 tapi maneh misalkeun aya video misalkeun maneh nyieun video nu alus. Terus ditambahan kata-kata aya piseurieun, aya bodor, aya ngaduakeun insyaallah coba nu tadina video maneh 20 urang nu nonton insyaallah bakal aya namahan kana kuateun lah kana 50. Musim panjang oge. Mata kurang mah ayeuna mah urang jeung maneh we kontena urang bobodoran lah. Bobodoran naon urang kongres ngawangkong teu beres ka ditu ka dieu ngan urang jarakna sekitar 15 menit tong panjang teuing.
sakit tuh ulah panjang teuing minimalna tong 15 menit lah urang mah imah konten 10 menit kayak 15 menit itu jadi masalah mun bisa diasupkeunana geunaheun lamun hese diasupkeun entong 15 menit 10 menit si lain gerang ngaduakeun habatur tan ngaduakeun batur ieu teh tadi maneh poho terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang sudah follow, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur dan lain-lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kurang ditemalan mudah-mudahan dikabul ku Gusti Allah. Ayeuna mah lain ieu konsisten. Sok aing teh karena jalan konsisten kan biasana mah pengen mantul kusabab hiji kadangkala sorana notan kan bae lah ayeuna urang konten we ieu mah suganan we tama kesal duh cuaca poek ayeuna mah ieu tingali tu geunaheun cing uing ngartieun puisi ada pohon ada tatangkalan tuhnya pohon tatangkalan teh tata keneh ieu poho deui poho deui manya sama kitu ponton teh poho deui naon judulna poho manya ieu manya tatangkalan eta mah bieu mah kata-kata poho deui judulna poho deui manya jadi kana ieu heula aing keur mikir bieu mah lain pantun lain puisi nu bieu mah ari pae teh aing teh puisi sama buah kalapa buah cau naon hartina Pak Uu haji kana Pak Uu buah kalapa buah cau pau asa teu pararuguh eta mah singkatan meureun singkatan ge loba keneh ngara loba keneh ieu loba keneh katana jeung hartina mah pan ku aing dicokotna tungtungna jeung tungtungna jadi Pak Uu kalapa pakna cokotna una cau una dicokotna Pak Uu jadi buah kalapa buah cau isina nyata Pak Uu itu manaon aing asa teu puguh tah kieu lamun rek nyieun saeun cau kepok kawinan cau mangala lamun geus ngagepok buru-buru geura Allah diantep wae bisi be aku nyonyos jeung kulalai anu gede huluna eta cau kepok dibuka diemam sareng kopi pahit aduh karasa nikmatna ditambah lagi ku rokok jarcok dikenyot kopina suruput diemam cauna terus bari ngenyot udud jarum coklat wah diburakeun haseupna wah mantap aduh ilaing eta ngawih bisa kitu eta cau kepok kawinan cau mangala eta ngagepok buru-buru alanya
lamun geus ngagepok mah cau kepok mah buru-buru ala lamun teu dialang teh bisi beak ulalai jeung kunyonyos kulalai kuno gede huluna kadangkala naon lalai gede huluna teh kadangkala kulai asli kadangkala lalai gede huluna aduh geus 10 menit ya geus wa taufiq wa hidayah waridho wal inayah wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.